Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Asyifa Nur Anisa ti kelas 10 MIPA hiji. Abdi di dieu bade ngawawancara pundang kangge tugas bahasa Sunda. Mangga tepangkeun. Nepangkeun wasta abdi Dedeh Nurhayati. Ibu, terang teu Covid teh naon? Covid nyaeta panyawat anu asalna ti kalalawar. Kalalawar eta teh ngandung virus. Kumaha cara mencegah Covid teh? Cara mencegah Covid nyaeta urang nerapkeun wae peraturan anu ti pemerintah nyaeta anu 3M. Kahiji menjaga jarak, kadua mencuci tangan, katilu memakai masker. Kumaha menurut Ibu pembelajaran jarak jauh teh efektif atau henteu? Kalau upami menurut abdi mah henteu efektif, kumargi pembelajaran jarak jauh mah kahiji kedah seueur kota. Naon anu pelajaran anu diterangkeun ku guru kirang katangkep ku murang kalih. Kumaha pendapat Ibu kanu ngalanggar protokol kesehatan? Upami pendapat abdi mah anu ngalanggar protokol kesehatan kedah dipasihan sanksi. Naon hareupan kapayuna sabada Covid teu aya? Harapan abdi kapayuna nyaeta kahiji hoyong perekonomian Indonesia stabil, kadua lapangan kerja kanggo masyarakat seueur, katiluna urang nerapkeun wae eta protokol anu tos dipelaturkeun ku pemerintah protokol kesehatan. Sakitu wawancara ti abdi sareng punbiang hatur nuhun parantos waktosna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi